Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babu sadisa asaro ari ieu eta bab anu ka-16 fi fadilati zakati dina martelakeun kautamaanana zakat. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu ari zakat kuntaratul islami eta jembatanana Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu ari zakat tohrul imani eta bersihna iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu teu narima saha Allahu Gusti Allah al imana kana iman illa bizakatin kajaba sartana zakat. Wala imana jeung teu aya sampurnana iman liman pikeun jalma la zakata anu henteu zakat lahu eta tetep itu iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hassinu kudu ngaraksa araranjeun amwalakum kana pirang-pirang harta araranjeun bizakati ku zakat. Wadawu jeung kudu ngabaran aranjeun mardon ka jalma jeung kudu ngubaran aranjeun mardon ka jalma anu mardokum ka jalma anu gering ti aranjeun bis shadaqati ku sodaqoh. Wa idu jeung kudu nyawiskeun araranjeun lil balai pikeun balai ad-du'a kana doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma halaka henteu ruksak teu pati-pati ruksak naon malun harta fi barrin di darat wala jeung henteu ruksak wala bahrin jeung henteu di lautan illa biman zakati kajaba ku nyegahna kana zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la imana henteu aya iman liman pikeun jalma la shola anu henteu sholat lahu eta tetep ka itu iman. Wala sholata jeung teu aya sampurna sholatna liman pikeun jalma la zakata anu henteu zakat lahu eta tetep ka itu iman. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, toharu kudu ngabarsihkeun aranjeun amwalakum kana pirang-pirang harta aranjeun bizakati ku mayar zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ari saha jalma wajabat eta anu wajib alaihi ka itu man naon az-zakatu zakat falam yadfa tuluy henteu masrahkeun man ha kana itu zakat fahuwa maka ari itu man finnari eta tetep dina naraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la khaira henteu aya kaalusan fi malin dina harta la yuzakiya anu henteu dijakatan itu mal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma mana'a anu nyegah man az-zakata kana mayar zakat mana'a tah nyegah
Saha Allahu Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah anhu ti itu man hafidol mali kana ngaraksa harta na itu man. Lajeng al-babu sabi'a asyara ari ieu eta bab anu ka-17 pi fadilatis sodaqoti dina martelakeun kautamaanana sodaqoh. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sodaqotu ari sodaqoh tadfa'u eta nolak mayyitata su'i kana maot su'ul khotimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sodaqotus sirri ari sodaqoh susulumputan tutfi'u eta matak mareuman itu sodaqoh godoba robbi kana bebendu pangeran. Wa sodaqotul alaniyati jeung ari sodaqoh barina tetemrakan junnatun eta teh jadi hahalang minan nari tina naraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sodaqotu ari sodaqoh tasuddu eta nutupan sab'ina baban kana 70 panto minas su'i tina pirang-pirang kagorengan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu kudu sieun aranjeun annaro kana naraka walau bisikki tamrotin jeung sok sanajan ku sapotongna korma fa illam tajidu maka lamun henteu manggihan aranjeun pabi kalimatin maka ku kalimah ku caritaan thayyibatin anu alus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tastakhiyu ulah ngarasa era aranjeun min i'toil qalili tina sodaqoh anu saeutik fa innal hijmani maka saestuna ari henteu sodaqoh aqallun eta leuwih saeutik minhu tinimang itu i'toil qalili. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma naharo anu nyentak eman anu nyengor eman saalan ka jalma anu nanya naharoj tah nyentak hu ka itu eman saha al malaikatu malaikat yaumal qiyamati dina poe kiamah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mahrul huri ari mas kawinna bidadari mahrul huril aini ari mas kawin bidadari di sawarga qabdatut tamrin eta nyodakohkeun sakepeul korma wa falkil khubzi jeung sabeulah roti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam manakoso henteu jadi kurang naon almalu harta anjeun min sodaqotin tina disodakohkeun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sodaqotu ari sodaqoh sayun eta teh hiji perkara atawa hiji amal adimun anu gede. Qala ngadawuh ha kana itu perkara. Qala ngadawuh Nabi ha kana itu sayun salasan kalawan 3 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
as-shadaqatu ari sodakoh turoddu eta matak nolak al-balaa kana balai wa tutawwilu jeung matak manjangkeun al-umura kana umur. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.